Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma Yusufu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dawud Sulaiman malikul jinni wal insi wasyayatin wa bihaqqi sawa Musa alaihi salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqu qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sab'atun nafar yudilluhumullahu tahta dhilli arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Al-hadis langkung dipayun mangaurang sami-sami manjatkeun puji miwa syukur ka Allah Rabbun Ghafur. Allah azza wa jalla kalayan qudrah iradah mantena alhamdulillah urang sadaya pantos tiasa riung mumpulung berjamaah di masjid kanggo ngalaksanakeun kewajiban thalabul ilmi anu kararasan panginten ieu teh inisiatif mah para pemuda pangintennya intin mah pemuda kolot we panginten sami rembako gitu remaja kolot kalayan mugia riungan urang sadayana dugina kana ieu tempat teh sing ngajantenkeun sababiyah cukang lantaran kenging ridho oge rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya yani nabiyana wa habiban al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam teka kantun ka kulawargina ka para sahabatna ka para atba'i tabi'ina mudah-mudahan urang sadaya sing kalebetkeun umat mantena kalian kang syafaatul udzma jaga yaumul kiamah amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge ngaturkeun nuhun kana kahormatanana panginten simkuring tiasa hadir di tengah-tengah jamaah sadayana para sepuh ge para pemuda kanggo ngiring panginten sanes naon disebutna teh menggurui nya. Ya mah orang sharing we gitu. Orang sharing sekedik demi sekedik dina anu aya patilna sareng urusan hirup kumbuh ulang dalam dunia terutama dina urusan ibadah. Urang ngemutkeun kana surat Al-Asr nya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sabab jalmi teh sadayana ge dina rugi cenah. Iwati nu daek silih wasiatan. Itu dina jalan kahadean jeung silih wasiatan bari disarengan ku jalan kasabaran. Naon margina ari keur ustad jeung kiai mah lamun ngabetem teh awon cenah nya. Aya keterangan as-saqitu anil haq syaitunul ahros. Jempling teu daek nyaritakeun kebenaran, teu daek nyaritakeun urusan agama nu kitu teh setan pireu cenah. Naudzubillah. Matak umur ustad jeung kiai dakwah we. Adapun di waro jeung henteu nama eta mah gumantung kumaha hidayah ti Allah. Da Kangjeng Rasul oge kantos ngadua ka Allah. Kitunya acong-acongan ya Allah Abu Jahal teh sing iman. Gitu. Da dipones ku Allah tos jadi ahli cilaka benernya. Tapi selagi masih hidup mah sae we diajak we terus. Jadi lamun ceuk bahasa sepuh mah teu sebal ku seupaheun. Kumaha teu sebal ku seupaheun teh isukan nyepah deui merenya jadi henteu eureun-eureun. Ah ngajak mah teras we.
Adapun hidayah mah angin Allah. Rasul kayak gitu geuning nya deui kalungsur ayat asbabun nuzulna harita sewaktu Kangjeng Rasul ngadua dina eta katerangan annaka lan tahdi man ahbabta walakin tahdi man tasya. Muhammad, anjeun moal bisa nuduhkeun ka jalma nu dipikasih ku anjeun, jalma nu dipikanyah ku anjeun, jalma nu disayang ku anjeun, tapi hidayah mah ti Allah, ti kami, ti aing ceuk Allah. Gitu. Anjeun mah dakwah we, ajak ngawaru jeung henteu mah angin kumaha hidayah ti Gusti Allah nya. Gitu. Ari bedegong we. Da ari ilmu mah nisbat cai hujan. Lamun cai hujan ningang kana taneuh anu halodo banget barulah katingang ku cai hujan rempu cenah nya taneuh teh tuluy jadi jajadian. Eta nisbat meureunnan cai hujan ningang kana taneuh. Ningang kana batu aya teu batu katingang hujan eta alhamdulillah batu teh mereka remuy kieu. Teu aya baketrak we. Tuas gitu. Tuluy cai hujan teh ditaneh deui ku naon ku oray. Oray mah naneana teh lainna naon keur namahan purah. Itu cenah oray mah keur saha? Kira-kira teu satuju jeung hena pacok we. Jadi morenan ngageringan jalma merenya. Jadi cai hujan anu tadi nyampe teh lir ibarat ilmu disampaikeun teh disadap tapi untuk mencari kelemahan eta kik balik we gitu. Tah etanya jadi purah. Itunya tapi simkuring husnudzon alhamdulillah urang sadayana niat dina ieu waktos teh sejat tolab ilmu panginten ngaleungitkeun kabodohan cek prepausna kalain ngagugurkeun kawajiban tolab ilmu naon margina Kangjeng Rasul mah nguningakeun lamun tepat-tepati moncorong panon poe dina eta poe kaula teu tamah-tamah ilmu kaula termasuk jalma nu rugi cing urang kira-kira tiap dinten tolab ilmu henteu nya gitu kantenan ditambah purupuy hujan mah aduh ngahenen radio TV kopi udud aya aduh ngalaleher eta cocok jeung nafsu mah teh gitu caneuteun seueur nikmatnya gitu numawi dina cek pareposna keur tolab ilmu mah sedengkeun cenah izmalu yutimul wajib illa biha fa huwa wajibun geuratak hujan kunaon hujan neangan mantel teh aya tehangan payung cenah sok sanajan kudu nyebrang lautan seuneu kudu disorang tolab ilmu mah urang mah lain lautan seuneu hujannya hujan gara-gara nana teh gitu tapi alhamdulillahnya tidak jadi halangan panginten mudah-mudahan sing ngajenteun syahid itu nya gitu orang dugikan aja majelis tapi insyaallah yakin eta oge nu salajengna panginten orang sadayana teh selaku disebutna teh siklus hidup lamun cek bahasa ilmu eta mah ilmu IPA nya naon sababna urang tina teu aya kana aya tuluy bakal teu aya deui bakal nyorang beberapa alam itunya anu tos urang peten ka sorang teh tos sabaraha alam tah 2 3 alam arwah alam rahim alam dunya tuluy mana deui engke alam kubur disebut alam barzakh alam mahsyar itu nya dina poe kiamat disebut alam bako nya alam langgeng anu moal aya di alam-alam nu sanesna itunya itu bahkan jalmi oge sakumaha banget siksa ti Allah Subhanahu wa taala moal ngarasaan deui maot gitunya tapi maot anu mimiti ari kamari mah dina YouTube geuningnya dina sanes YouTube dina TikTok anu jeung si eta teh ceuning si Firdaus ya cenah jalma bisa ngahirupkeun jalma di luar negeri cenah geus maot 3 poe cenah hirup deui jalma eta mah jigana teh duka ngadaang kucubung duka naon eta teh aya nu kituna tambah deui cenah di langit cenah bisa ngarobah buku ieu cenah buku ieu buku nasib cenah alah geus ampun eta mah nya eta rupa eta mah tak pigeuleun simkuring komentar mang cenah geus
sabaraha kali nuang obat gerak tuang deui ku basa Sunda we seumpun komentar dina TikTok gitu. Da sabab asal leuwih ngacabrul gitunya di Bandungan teh. Itunya. Nah, di antawisna sim kuring pada ngadugikeun kasauran Abi Hurairah radhiyallahu anhu kasauran Kangjeng Rasul bakal aya 7 golongan dina poe kiamah, dina poenan riweuhna jelema gitunya saatosna alam dunya diratakeun ku Allah malihanan dina surat Al-Qari'ah geuning. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal yauma yakunu nasu kal faroshil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gitunya jadi gunung-gunung teh lir barat lamun diibaratkeun teh mah kapuk anu kur dipoe disapu ku angin. Kapuk mah anu ngadamel kasur geuningnya bantal anu kapuk disapu ku angin teh wah kaditu. Tah persis juga kitu cenah. Jaga teh. Rabulna teh. Aduh ya Allah nya model kitu. Itu tas jelema dikumpulkeun di mahsyar anu handapna teh cenah lantaina teh jiga perak. Tuh nanya tuh eta panon poe dideukeutkeun. Itu sedengkeun manawi telepat menurutkeun para ahli peneliti tina jarak panon poe ka dunia teh 8 menit lebih. Sedengkeun per detik sekian ribu kilometer. Etana teh sadetik cahaya teh rek tinggal ngalikeun we. Lamun samenit meureun sabaraha? 60 detik itu kalikeun meureun kali sekian ribu. Eta panon poe panasna lamun usum halodo cicing dina nu legok. Aduh teu kuat di baju-baju acan engke mah dideukeutkeun cenah. Anu nyebat 1 mak. Ari 1 mak teh ukuran ieu taneuh sabaraha meter teh. 4 anu nyebatkeun 4 meter setengah gitu. Itu 1 mak teh. Da sim kuring mah di Cidaun da apalna teh areu tuluy naon deh patok gitu. Eta ngan aya nu bata nya kumaha eta geuning bahasana teh. Itu tah eta teh dideukeutkeun sahingga eta jalmi dina katerangan dina bab anu patali jeung urusan kiamah ngojai dina kesang nyalira. Itu dugi ka berbagai macam bentuk manusia. Dugi ka saur Kangjeng Rasul Aisyah dina poe kiamat teh jemaah al-urrah. Telanjang bulat. Nangis Siti Aisyah mah ya Rasulullah, meureunnan isin cenah meureunnan sataranya. Meureun batur teh silih pelong we cenah meureunnan. Nu saya eta mah meureunnan kitu bobogana teh bingkeng cenah. Si eta mah leutik cenah. Wah eta. Meureun kitu patarosana kirang langkung meureun lamun dibahasakeun mah isin meureunnan. Gitu lamun diibarat silih pelong kumaha saur Kangjeng Rasul Aisyah boro merhatikeun bobogaan batur. Tangah ka langit hayang meunang syafaat dina poe eta mah teu aya di pamenta ka Allah. Hayang disalametkeun. Tanemawi di dinya periogena syafaatul udma. Di balik jalmi nuju kolep gitunya, nuju sakau dengan keadaan kondisi seperti itu, aya 7 golongan jalmi anu ternyata happy-happy we teh mah. Gitu. Bahkan aya dina iuh-iuhan arasna Allah Subhanahu wa taala. Enjoy we. Nikmat. Sok urang ningali misalkan batur mah kaditu wahibut gitu urang mah lirik barat kieu mesreunanya lamun sok disumuring napakuran ngiringan upacara bendera pantamu-tamu khusus mah geuning dina deket podium geuningnya di iuhan geunah kursi aya itu mah budak sakola jeung RT di ditu we di poe contohna kitu logikana mah batur mah aduh kikiplik kieu urang menikmat we cangkeul diuk we gitu. Tah meureunnan gambaranna teh kitu. Itu mah disemprot ku panon poe, kelepek budak mah anu kapiuhan ku teu kuat ku panas. Itu ari ieu menikmat teh ningali ningali batur nu kitu nu kieu geusing kolese. Tah kitu dina poe kiamah. 7 golongan ieu mah nikmat. Lir ibarat dina podium anu tempat nu ieuh, angin ngahiliwir, kadaharan aya, itu batur cing kelepek. Saha cenah meureunnan?
mudah-mudahan orang termasuk nu 7 golongan gitu. Itu kudu naon, kudu optimis cenah ulah pesimis tak ada. Abdi mah salat ngesuk diliwatan heuh cing eling meureun teh ayeuna mah. Apan kieu? Jadi ulah berharap dengan surga, ari amalan surga teh dipegawe. Persis moro naon gitu ngajul bentang ku asiwung. Lir ibarat anjing ngagogogan kalong cecenet mande kiara, sesuatu nu moal ka hontal teh. Sok kalong di luhur ku anjing diberi we kitu. Kira-kira beunang na moal ngalakon beunang. Itu tah persis jika kitu contoh sepuh bahasa sepuh kapungkur. Jadi kumaha tuh sesuaikeun panganten. Keur ngahontal itu teh dengan amal soleh insyaallah gitu. Kudu optimisme gitu ngan tapi ari orang teh ulah sombong mah. Mang, budak pemuda aya go. Oh, kumaha mang? Kumaha Kang? Beres salat, beres atuh. Berjamaah teh tak kudu ihram ge. Berarti kuring mah surga gitu. Wah ulah gitu. Da can bogo, can boga tiket. Sugan ku salat teh geus boga tiket ka surga gitu nya. Mata sim kuring baheula sok aya nu kitu. Meureun kiai, meureun boga anak buah gitu. Oh, anak buah peda meureunan umur anak buahna teh ratusan ribuan urangnya. Nepi ka saking ku meureun kitu menyaah meureunnya, nyaah ka anak buah pokona mah kieu nu hidmah ka mama bisi dikersakeun jaga kana neraka ku mama di Kojayan. Teh si kuring emang teh neraka Cibuni gitu. Gagabah teuing. Mereka di Kojayan segala. Teh kiai geus menang tiket ka surga. Surga mah ku padol Allah. Ku padol Allah surga mah. Dina riwayat aya jelema maksiat ngabunuh 88 jelema. Coba lain seutik 88 orang sedangkan sakali ngabunuh jelema bari tanpa hakna kudu ngabunuh sarua jeung ngabunuh dosana jelema sadunya. Dosana teh. Komo 88. Tataros meureunnya ka kiai gitu. Wah, maneh mah. Ari kieu mah meureun maneh mah cenah geus kana neraka sia cenah. Kitu geus mayahan 88 mah teu dibere solusi. Amek atuh. Geus kitu teh tublas teh kiai teh pae. Pas 100. Tidinya boga kayakinan dina hate yakin masih kan aya pun tanganan Allah sakumaha bobolokot ku dosa sabab sarupa anu teu bisa dihampura mah dosa musyrik. Boga kayakinan kadinya, optimis dina hatena. Kumaha rek berangkat teh nya petunjuk tuh kudu ka daerah anu. Gitu. Nu akhirna teh kumaha? Da kitu meureunnya ari umur mah teu apal tujuan ka hiji daerah eta anu dek disungsi mehna rek istiqomah rek tobat. Ternyata malakal maut geus nyampur manten pupus di jalan. Tatirnya parabut meureunna antara malaikat penjaga surga jeung neraka. Ceuk malaikat Ridwan da ieu mah jalema teh doraka dosana ngajabreg ngamayahan geus 100 gitu ieu mah kana neraka keune gitu. Ceuk malaikat malaikat Malik teh nya ceuk malaikat Ridwan meureun tapi geus boga niat cenah. Itu jelema teh rek hade nepi ka diukur cenah keputusanna teh ukur we lamun ukuran 1 kilometer ye jelema teh geus meunang daya tempuhna 502 meter berarti geus leuwih ti setengahna geus arah ka tempat itu. Kumaha hasil keputusanna? Ternyata eta jelema kalayan pada Allah dikasurgakeun gitu. Tah eta padol Allah nya menang tiket nanti gitu tadi antawisna eta saha cenah gitunya. Jadi di teh yaumala dilla illa dilluh ayuhmihimullah fil mauqib minal makarih. Jadi disebutnya di mauqib tempat lamun cek urang mah tempat wukuf tanamawi upami wukuf di Arafah teh disebut wukuf di ge mauqib eta teh tempat kumpulna jalmi gitu. Gitu gambaranna teh seperti kiamat teh seperti kitu dihijikeun dina hiji tempat disebut mauqib. Gitunya mana cenah? Itu nu kahiji
anu bakal menang iuh-iuhan Allah teh nomor dikahijikeun ieu mah imamun adilun, pamimpin anu adil gitu, anu pro rakyat, jadi nyaah ka rakyat teh gitunya. Tah ayeuna mah kantun meunteun we ari ayeuna di luhur dugi ka handap nyaaheun, ari ceuk nu kabagean BLT mah BN alhamdulillah hayang ting Pak Jokowi 3 periode. Cek nu teu kabagean mung tidak akan pilih banteng cenah si meureun sok macan itu sok hayang seuri eta mah Anies Baswedan cenah. Gitunya mung sakieu dina katerangan teh lamun jelema geus jauh ti para ulama jeung ti fuqaha, Allah bakal meri ujian teh nu kaijina teh jadi di dinya teh yusallitullahu sultanan zaliman, bakal diberi pamimpin anu zalim. Itunya itu wallahu alam. Ayeuna mah kantun urang nganilai masing-masing ieu teh kumaha meureun perjalanan orang di negara Indonesia gitunya, cek paribasana itu seperti kumaha mah tos adil teh acan boh tatanan hukumna gitunya, dina penegakan hukumna ayeuna kasus Sambo dan sebagainya, kasus kamari pembunuhan anak buah Habib Rizik ka jempling duit ka ayeuna padahal mah nyawa eta nya gitu. Sambo geuning tuluy ieu ge mun nepi katurun anu make poni teh saha geuning anu eta anak teh perlindungan anak teh kaseto ari kamari kaseto ka mana cenah da eta mah anak pejabat dunya na ge loba cenah pada ngabuli apakah udah dikasih amplop coklat gitu rupa-rupa nah gitunya. Jadi bahwa kulliman nadzar bi syai'in min umril muslimin minal ulati wal hukam, jadi nu sebat imam anu adil teh jalma nu ngatur dina urusan jalma muslim minal wulati ti pamimpin wal hukam jeung pirang-pirang hukum itu. Bahkan dina katerangan sasaat cenah jadi pamimpin anu adil leuwih alus tinimbang ibadah 60 tahunan gitu. Jadi pamimpin anu pro rakyatnya ka rakyat. Jadi kieu model lainna gaduh urang perwakilan meureun DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Eta teh meureun nu membawa aspirasi urang ka ditu teh. Itu 1 juta BBM ditaekeun. Itunya itu aya cenah geuning cenah loba anu meulian eta ngantri nu meuli BBM nya ari naekna teu sabaraha rupiahna mah, tapi kan dampak tina eta teh gitu malehanan sim kuring nu hayang seurina mah eta geuning kiai ustad meureun nya eta dina TikTok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para bapak sadayana para ibu hatur uninga kumargi BBM naik cenah mu balik oge ongkosna naik cenah. Terus cenah atuh ongkos ieu maca ieu cenah maca eta talkin cenah kawitna 50.000 janten naik 75 cenah. Eta sing kuring seuri we teh ningali dina eta. Upami paket cenah maca talkin jeung ngurebkeun eta mah nu teu kawitna 100 cenah naik janten 150 cenah. Gusti nu agung aya we non nyen pisirieun gitu nya. Padahal mah ari kiai mah kumaha dikersakeunana we da lain jual beuli nya itu. Lamun geus lumpat kana jual beuli tinggal maca we kitab eta dina irsyad nya. Lamun jelema ngaji haji hin muka hijina teh hayang disebut kiai, hayang disebut ulama, hayang menang gelar eta, yang bisa nyempat jelema nu bodoh tuluy ka dituna illal yusiba ardu minad dunya, tuluy tujuanna teh piraku lamun aing geus jadi mubalik, geus jadi ustad, geus jadi tukang qori, geus jadi tukang maca talqin, maca tahlil geus bisa, geus lancar gitu, lumayan meureun boga proyek pasti menang amplop. Tah lamun geus tujuan gitu cek dina eta hadis lam yajid arfal jannah yaumul qiyamah pangbejakeun we tong boroning abus ka surgana seungit surga nu ribuan tahun geus moal kaangse. Naudzubillah. Itunya jadi pang burung-burungna jelema teh. Lamun meureunnan tina tabligh ditangtungkeun komo abdi mah bae ke 2,5 juta mangga gitu.
gitu tuh gitu mah kajenteng bedo we gitu. Ampunnya seriweuh gitu. Ngan simkuring sok aya heureuy simkuring lamun dionang gitunya ceramah ngan aya citipang edan-edan aya deui citi jelema teh anu ngonang mung mahanan cita eta we gitunya. Jadi heureuyna meureun imbal balikna gitu nya heureui tah gitu. Aduh ampun. Tapi da ngarti teh teh geus disiapkeun. Dusna jeung sajabana teh gitu. Itu geus aya teh teh gitunya. Itu gitu. Tapi eta diuji kiai mah simkuring pernah eta pahili amplop jeung tukang sambutan da penyakit ajengan teh kitu geus hayang muka amplop di jalan kene apaan eta pan sok kontekan kitu pun rajaban muludan kang ayeuna sok di mana di anu geura buka cenah sabaraha cenah oh sekian miah gitu nya oh gitu pas memeh dibuka geus aya tulisan di dinya teh sambutan leuleus eta mah. Gagah. Leuleusna teh da nomok atuh. Geus maan supir naon teh. Ari ditelepon ka ditu pahili sapiraku deui kamalillahi taala we. Arepek teh nu mere duit namun nyieun ubar di Jakarta. Mere duit 1 juta eta mah 20 menit nyampe na mah. Tah kitu Allah teh kitu mere jalan lain. Matakah sing ikhlas. Tah gitu. Matakah tong riweuh-riweuh teuingkeun wae. Berarti Allah can mere rezeki jalan tadi sabaraha dibuka teh 25.000 kang. Can supir can bensin. Allahu akbar. Sambutan eta lain mau balik tulisan eta. Tah gitu. Salah mikeun. Tapi aya nu kitu nu sanes mah nya ditelepon punten Pak Paliron cenah. Da sanes kanggo abdi ieu mah cenah. Abdi mah biasa 1,5 juta cenah. Ieu mah sanes cenah. Kuat ditukurkeun deui ka ditu. Atau tungtung nama da teu wanieun nyokot anu itu gede anu geus dibikeun ditambihkeun we. Nah, alhamdulillah eta nya wios nu penting masing ikhlas we. Jadi lamun acuan geus urusan kana kadunyaan, tujuan eta yakin ceuk katerangan lamun akibat urang tolab ilmu, urang geus jadi ustad, geus jadi kiai, tujuan hayang menang untung tina meureunnan hasil eta, yakin seungitna surga geus moal kabagian naudzubillahi min zalik. Tamudannya itu pamimpin tah itunya nu kahiji anu kaduana wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala ay ibtidai umri fiha wa mutalabisan biha wa hasyashab li annahu mahalus syahwat. Jadi nu kaduana anu bakal nangkring jaga dina poe kiamah eta mah anu 7 golongan mah ngarango acuk terus sataranjang juga nu itu nganggo acuk nganggo angwan produk nagetos nganggo produk surganya gitu nu nikmatnya harum dan lain sebagainya gitu. Anu kaduana teh nyata budak pemuda anu mana pemuda teh nyata nasya'a fi ibadatillah anu sungguh-sungguh dina ibadah ka Gusti Allah. Alhamdulillah ngora keneh geus getol ibadah gitu itunya. Jadi ngawitan cek parepasan teh awal balik ngagunakeun umurna teh jadi dianggo ibadah cenah. Naon di dieu mah dihususkeun budak ngora henteu sugan ieu mah warojulun gitu henteu bahasana wasyabun. Jadi tahsis ieu khitab ka pemuda gitu. Naon sababna? Sabab liana mahalus syahwat. Budak ngora teh tempatna syahwat. Tempatna loba kahayang gitu. Loba kegiatan aktivitas itu ya. Tapi teu kabengbatkeun ieu budak ngora ibadah ka Gusti Allah. Gitunya. Jadi teras we teh tekun ibadahna teh. Mudah-mudahan we atuh pemuda di dege sami jeung kalebetkeun nya. Jadi kalau nus kalebeuteun pemuda teh meureunnan kira-kira can nyampe umur 50 meureun kitu nya. 40 gitu. Hayang disebut pemuda teh simur geus 52 ge. Gitu. Umur tukang gunungnya kahayang badag. Nah gitu. Komo geus 40 ka ditu mah. Gitu.
loba kahayang tenaga kurang itunya eta budak ngora cenah duh kayung yunnya komo ieu mah tukang adana ieu mah tukang bebersihna kudu daek eta teh cenah bahkan cenah jadi mahar mas kawin ka bidadari teh ngabersihan eta teh bebersih di masjid gitu ulah siliseunekeun ceuk itu teh ceuk naliwati jang teh kotok ceuk ieu cenah nyaannya mang cenah bersihan atuh ceuk ieu hayo he pada ngawangkong jadi opatan teh nu ceureuh tentu namanya pada haya siling tuduhkeun jadi kudu aya nu action gitu eta teh cenah mas kawin ka bidadari teh bebersih di masjid itu eta dua pemuda cenah nya pemuda tah nu bakal nangkring ke dina arah iuh-iuhan aras Allah Subhanahu wa taala aduh gining gitu kana di para pemuda mah kur mujuhna menggebu-gebu gitu nya kadang-kadang kurang-kurangna kuat ku pergaulan mah pan bangsa tramadol bangsa nu kitu teh amer pan aduh intisari ditanya teh mah berjoget gitu aduh terdepak saeutik anjing cenah ampun wah tenaga maka koer saeutik nganggo gubraknya Allahu akbar tah gitu matak pemuda kur mujuna dunia kitu nya dunia kitu gitu matak sim kuring mah pernah tah di onang gitu punten cenah hoyong dipangninggalkeun murang kali kasurupan cenah pas kadinya teh disumping si muring kadinya ditinggali heula dalam mun aya jurigan menyetrum eta teh da aya doana mun ku hijib Yaman nya pake hijib Yaman tawasulkeun heula hadirkeun heula ieu mah eueuh nyangutna naon tingali panonna beureum ieuna eta ngabudah wa ke head sia mabok sia mah teh kuyu ku da maca geur atuh di doaan make hijib naon-naon ge abok sia eta mah orepek teh hayang motor cenah ama ka bapana mabok ora-moronan da eta bapana hampir buntung eta leungeunna digegel jadi ditinggali teh ngalaburi leungeh ka bapana lain ama ka norek nyampe lamun jurig mah ama kudu mureuleng ka norek nyampe lain ieu mah tah gitu jadi pemuda teh keun mujeuhna banyak rongrongan eta sakurang-kurangna tapi anu bakal jadi penghuni surga sareng dina mahsyar di mauqif tos menang tempat anu nikmat gitu di antarana eta anu mudawa mah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala gitu atunya dua tanya nu katiluna warajulun zakarallaha bilisani wa qalbi khalian minan nas au minal iltifati masyaallah fafadat ay salat aynahu dam'an min khasyatillah ta'ala anu katilu nu bakal menang iuh-iuhan Allah Subhanahu wa ta'ala warujulun ieu mah umum rek budak rek kolot gitunya gitu rek setengah tubuh anu dzikir salawasna eling ka Allah bilisani wa qalbi gitu dzikirna teh kulisan jeung hate gitu berarti nyalisan ngucapkeun misalkan berzikir la ilaha illallah atawa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar jeung hatena gitu tah naon sababna lamun teu jeung hatena pan sok aya geuning simkuring suur patarosan upami bade mingunan jeung ibu-ibu punten Pak Ustad cenah da abdi teh ari tasbih matara lesot ngan soca kana sinetron cenah sok cing kira-kira lamun pandangan karena sesuatu hate bakal kamana mengikuti eta itu sok we lamun masjid sisi jalan pas liwat jelema nu baju beureum Allahu akbar gitu mengko hate ge ningali itu pandangan tah ngilu si hate ge matak caur Kangjeng Rasul kantos eta aya hiji jalma di masjid meureunnan aya batu karikil meureunnan bari ngocoblak we meureun hatena mah meureun babacaan Kangjeng Rasul nuju naon mah keur ngadua cenah keur ngadua cek Kangjeng Rasul kaifa yustajabullah arek kumaha ngaijabahna Allah doa anjeun lisan mangkocoblak hate anjeun kana batu cenah aya ngame batu cek urang mah
gitu. Dari barat kumaha meureunnan ari ieu mah babacaan ngan ari leungeun hayo he kana ningalian HP na YouTube. Kira-kira beres moal. Kudu konsentrasi. Jadi jalmi anu zikir ka Allah bilisani wa qalbi. Jadi antara lisan jeung hati nanti saimbang gitu. Kholian minan nas anu kosong tebih ti jalmi. Jadi tengah peuting keur taya batur dekluk gitu. Itunya pantes teh di masjid atau di bumi oge itunya cek pareposna atawa au minal iltifati ma siwallah atawa ngajauhkeun tina iltifat mengkol tina salian ti Allah. Jadi salawasna manteng ka Allah bari tebih ti batur. Kitu cenah. Teras kumaha tidinya sajorone yang bari zikir teh papadot ai salat tegasna ngucur cenah naon ayenahu si socana tina naon ayeuna socana dam'an tina si socana cek urang mah nyurucu dan cipanon gitu. Atau seorang gitu zikir tina sieun ka Allah, sieun ku Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hirup teh can pati bener bari zikir teh. Ngucur panon teh. Eta nya ciramai sieun ku siksa Allah atos gitu teh can. Tengah peuting salat sorangan. Gitunya kantos sim kuring ibu-ibu alami Pak Ustaz cenah ece ge sami gitu ceurik ece teh kumaha ce ari ece malen sieun ku siksa Allah cenah bapa budak san beunang duit Bang Emok mangeuning isukan nagihna teh cenah oh corikna teh ku Bang Emok cekeng teh eta nya meur teu kaci ieu mah da ieu ge jalmi rek istri rek pameget anu zikir hate jeung lisana babarengan jauh ti batur atawa henteu mengkol ti na akidahna ka Allah Subhanahu wa taala salian ti ka Allah bari cipanonna eta sieun ku siksa Allah ya Allah nya ge abdi osok teu kakantun salat membuat ting siksa Gusti ieu abdi teh can leres ngalaksanakeun ibadah teh pada urang mah beda deui geuneuh nya sakasa legeg geuning tos salat alhamdulillah ya geunah ayeuna mah ulin teh ngemplong geus salat mah kitu sok da sok rata-rata ngemplong cenah geus salat mah. Nah, eta salat teh geus ditampi ku Allah. Matak salah sawe sahabat waktos salat eta Idul Fitri kantos salah sawe sahabatnya. Anjeunna mah cicing di pangtukangna, ieu leungeun di talian, ieu teh di katukangkeun ku rante. Bangudeun. Bari ceurik aluk-alukan. Cing lamun di Jalegor Kidul aya nu kitu. Nari sia teh iraha ieu teh mereka konslet kieu. Di konslet disebutna teh nanaonan cenah meureunnan kieu cenah kaula teh aya naon ieu teh nah teu kabeuli baju lebaran lain cenah atawa teu fitrah baju lebaran kabeuli mitoha sugan teu kakirim angeun cenah komo daging hayam geus diheulakeun ka mitoha maka ditu komo indung bapa mah naon atuh cek anjeunna kaula teh hiji hamba Allah nu diparentahkeun ku Allah kudu ibadah sadayana dilaksanakeun ku kaula. Zakat dikaluarkeun, haji entos kaula teh boga modal. Kitu. Salat teh mimiti fardu nepi ka sunatna sedekah dipapai. Naon atuh cenah? Anu jadi pertanyaan kaula eta sadayana nu dilakukeun ka kaula teh nah ditampi ku Allah atawa henteu. Eta anu masih keneh ngajadikeun pertanyaan kaula. Anu gaib teh eta, nu can bisa kajawab teh. Urang mah pan lain, wah betah ge salat ya ulin ah, geus aing salat asar lah geunah ieu main bal. Asa legeg. Geus salat teh gitu. Padahal mah urang teh sing gaduh rasa, ya Allah, boa teuing siksa Gusti. Ieu teh nya anu bakal katampi teh sok sanes abdi teh salat boa teuing abdi teh dina husukna ieu teh teukeuna dan lain sebagainya. Kadahna kitu. Jadi suudon teh kudu ka diri urang. Itu lamun kana ibadah kudu goreng sangka cenah ka diri teh ya Allah buating sok sanes abdi teh salat Jumaah sok sanes abdi teh sedekah buating Gusti bisi aya keneh hati abdi nu hayang pamuji batur gitu kudu kitu kudu teh cenah nya jeung deui kudu boga sangka ka batur mah yen batur tos salamet
Gitu. Kudu kitu ka batur mah. Boga sangga teh batur geus jadi jalan manusia salamet. Urang anu jalan manusia cilaka mah. Tah lamun geus kitu pasti bakal apik cenah dina ibadah teh. Itunya itu di antausna teh. Tilu tanya nu kaopatna warajulun qalbuhu muta'allaqun bil masajid idza kharaja minhu hatta yauda ilahi ay qalbil syadidul hubbi lahu wal mulazamatul jamaah fi. Nu kaopatna anu bakal menang iuh-iuhan Allah teh hiji jalmi anu hatena teh cumantel ka masjid. Itu idza kharaja di mana keluar ti masjid teh tah sehingga hayang deui ya Allah hayang buru-buru deui ka masjid. Gitu cing ari urang genah di masjid atau teu betah di masjid teh. Itu contoh ieu mah tong munafiknya ieu mah nu nyata we di kaum ari nu nepi ka ilahilas nepi ka sasalaman sabaraha urang beunang dihitung. Kawana rabul we geus balik ka imah teh ngabalacreuk teh. Nu lobana balacreuk ngopi we. Coba lamun diparatkeun mah nya naon sabab teu betah di masjid. Teu betah. Jadi masjid mah kayana teh cenah katoere pil kopas cara manuk dina jero kurung loba parab oge gagerepekan mah yang bijil. Tah kitu jalmi teh cenah sifatana teh. Tah jalmi anu bakal menang iuh-iuhan Allah mah cuman teh hatena teh hayang ka masjid. Bahkan nu saya mah inti duru salat ba'da salat. Lamun teu gaduh aktivitas nu sanes nya. Teu gaduh ieu mah komo tos sepuh misal rek naon deui mikirkeun naon deui. Da meureunnan dunia geus aya aktivitas teu gaduh misalkeun da karyawan aya misalkeun rek naon deui rek nu sae teh cenah inti duru salat ba'da salat. Jadi nunggu salat saatosna tos salat minimal ti mana atuh ti magrib ka isya atunya nu caket kitu. Tuluy ti mana meureunnan ti asar ka magrib. Cenah abdi mah seueur aktivitas mangga teh teuing ari tos salat mah dina surat Al-Jumu'ah ge fa idza qudiyatis salat fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ari geus salat mah pek teangan kurnia kami atuh ari kira-kira ieu mah naon gitu urang gaduhagna aktivitas saatosna ngalaksanakeun ibadahnya ngan ari kira-kira dianggo teu puguh mah teu dianggo ikhtiar keur kahirupan dunya cing atuh cicing we meureunnya rek naon deui gitu. Jadi hatena teh hubban syadida gitu. Si hatena teh cuman tel we hayang ka masjid gitu. Tapi aya tentunya nu eta si eta matara cing atuh ari maot mah bawa ka masjid atuh maot atuh disolatannya di masjid ka cida-cida teuing gitu. Jadi wal mulazamatul jamaah. Jadi mulazamah hayang salat berjamaah we gitu. Hayang berjamaah. Itunya bahkan termasuk menang rahmat Allah teh bahkan jalmi anu ngadawamkeun berjamaah bahkan bakal diberkahkeun kehidupan ku Allah Subhanahu wa taala. Cing urang kiat moal kun utang salat arba'in di Mekah da can ka ditu makom. Cing di urang meureunnan diusahakeun tiasa teu berjamaah gitu. Pami teu ka mana-mana. Gitunya berjamaah we ieu mah teras-terasannya itu malihanan sim kuring kantos aya di salah sawios masjid eta mah kitu di antosana teh ajengan teh buru-buru eta jam 1 we. Jam 1 pami asar paling jam 4. Jadi terus rutin we eta mah di lingkungan eta mah. Jadi jalmi teh tos ngartos anu di sawah tah. Begitu eta teh buru-buru tos ieu mah. Jadi anu daramal ge ngartos we. Hari sapalih namanya kitu keneh nya komo keur usum ngalektor. Aduh mang kan we karek lohor lah. Kieu we tambah bonus we ieu mah pun bae. Gitu kajian tadi tambahan we nu penting mah anggeuskeun we daripada isukan ditiang deui gitu pan urang mah kitunya gitu padahal mana meureun salat heula kitu naon gitu tapi aya nu lucu deui itu kapungkur meuli sebatkeun namina di simkuring gitu nyaan tos waktu nyamut gitu zaman kumuning gitu eta teh pas ka kuping adang korepat wudu ari wudu mah ngan make kolor jeung nyoren bedog adan eta din adan eta juga
Dan cing sopan ari urang mah da kudu ari adan teh seruan pangundangnya kudu gaduh hudu berpakaian gitu terus mayun ngiblat kudu aya tartibna punten ieu mah keur nyontokeun punten aya nu adan bari nyarane we gitu bari kitu asyhadu alla ilaha illallah cing pantes atuh pos itu bari nyarane nya ngulir eta itu adan teh tak kade kudu palebah hayya ala shalah ngalieu punten aya di dieu kade ulah nyarane gitu kudu dinas adan aja kudu ajak dah gitu ilmu eta komo adan bari diuk mah bari diuk gitu pan adan teh kudu eta bahkan punten ya kanggo tukang adan menurutkan keterangan dina poe kiamah teh dicirian ku Allah cirianna teh cenah ieu teh parananyang juga soang gitu tapi menang rahmat Allah cenah dibanding jeung imam salah sawios ulama nerangkeun afdol kana tukang adan cenah mata kudu daek jadi tukang adan itu nya tukang adan gitu ngan kade ulah adan unggul geus bari adan leos ka ditu hor ka mana cenah urang adane unggul gitu berjamanan teu kaci eta kade kudu langsung jeung tukang komatna gitunya tah eta eta teh dicirian ku Allah teh gitu dihijikeun sareng Ki Bilal jagat itu ya Allah nya gitunya an ieuna kade dina adzan teh dina kalimahna nya ulah kabawaku irama Allahu akbar cenah kolot baheula panjangkeun barna teh kudu dijajahkeun heula ge mah ka kaum we gitu urang dijajahkeun gitunya teh kitu insyaallah itu teh ageung pahalana insyaallah nya itu anu tadi jalmi anu hatena muallaqun bil masajid itu bahkan kenging darajat-darajat dina sapale hadis nu diterangkeun jalmi anu ieu mah nu memeh adzan tos ka eta liru barat panon poe cermun corong jaga teh kaciri jalmi darajatna kumaha aktivitas keur waktu di dunia gitu aya anu jiga bulan purnama cenah itu darajatna itu rupi-rupi upami memeh adzan tos aya di masjid darajatna beda ieu mah tos adzan namanya ka masjid masih kena kaciri ngempur cenah bahkan bakal anggahota badana gurun muhajjalun min asalil wudu bakal ngemprai tina tilas cai wuduna anggota ini tuh sing buri nyanyi meureun sing borelak kitunya aduh ya Allah Pak Ustaz abdi mah hidung di dunia disalin ku Allah karasep jaga mah di alam di mahsyar mah nya kumaha aya oge nu maleuk-meuk imah bahkan ceuk katerangan rupana ge diganti ku Allah lain rupa jelema rupa bagong aya itu malihanan dina asa kantos di kaum kusimkuring diuningakeun nyata jalmi kitu dina hiji waktos aya nu pupus meureun zaman harita teu aya nu ngaibakan teu aya nu ngurus zaman Kangjeng Rasul teh unjukan ya Rasulullah abdi teh pun bapa ngantun teu aya nu ngurus teu aya nu ngaibakan eta teu aya nu ngurus teu aya nu mungkus dan sebagainya ngutus Kangjeng Rasul Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Abu Bakar Umar kaditu urusan itu jalma nu mau pas ditingali dirurubna borang ditinggal teh lain jelema ngarengkol bagong we melas bagong hidung Allahu Akbar turuban deui lumpat ka Kangjeng Rasul teh sahabat ya Rasulullah geuning lain jelema geuning nu maot teh naon atuh nu katinggal ku abdi bagong nu hidung aduh cenah ruwas Kangjeng Rasul kana jeung kaula kaditu barang dibukakeun ku Kangjeng Rasul nyaan we jiga bagong anu hidung ngadua we Kangjeng Rasul ya Allah ngadua berwihkeun deui ya jalmi teh kana saasalna deui kitu daya teh hamba Gusti mun ngadu dijabah ku Kangjeng Rasul teh pas dia teh diibakan rupi jalmi deui pas kitu pas dikuburkeun tos dibungkus tos disolatan rencana ka kuburan pan dibukanya teh tukang ngurebkeun teh mata ulah borangan teh kitu ulah borangan teh tah dibukakeun itu kedah adek itu teh si pipina teh kana taneuh mata dibuka deui lamun kitu tukang borangan wah bahaya aya ka pengur dongengna kitu murna anu maotna teh tu kaburuka
Iya umurnya teka tungkup calawak we meureun huntur ada panjang ka dieu. Pas dibukakeun mah teh batu ali cenah ieu teh. Pas meureun dicapak itu ngait batu ali na teh gurubuk teh cenah. Pajarku teh ngegel ka aing lain ngegel buku eta cungangan. Nah ada eta borangan ya. Kade teh aya riwayat eta borangan kampungkur aya ustad nu kitu. Ari ngurebkeun beureunan nungguan budakna emot tah waktu nu HBS teh saat teh nu dikurupkeun jam 1 peuting tah malam Jumaah cemburing kuat boboh heula di Kang Dik-dik hampir jam 1 hari teh mah telepat mah itu haik malam Jumaah ya wah lamun borangan mah hujan ngarincik ning hari teh hujan cemburing sang Paji Tamim nyata kitu aya ustad borangan ari nu maotna ustad deh biasanya berenang kumar kirang personil berenang nyamain hete yang ngurabkeun ongkoh nyatalkeun ongkoh gitu meureun malum ti peuting bae tunuh jalma teh meureunan geus ngurabkeun teh geus eta teh nya cing kalased arwi are meureun maehna teh meureunan keur macatalkeun teh rara tereret kitu oh jalma geus areuweuh mimiti eta bulu punuk asa kandal kumaha akhirna tilap-tilap we cenah eta teh buku talkeun tancapkeunna kuburan tad baca we ku maneh cenah maneh ke ustaz cenah aing marek balik ampun soak eta balik ing cilat cenah baca ku maneh eta da maneh ge bisa maca talqin baca ku sorangan taluk aing sieun Gusti nu agung ripu siti eta mah gitu-gitu teh nah gitu matak ulah borangan aja di kiai mah kok kamu tukang ngurabkeun mah alhamdulillah sim kuring mah nu protes ti balan ngurabkeun teh sugan balik deui sukses we nya nah gitu insyaallah aduh para sedayana aduh kita busa barai teh terus kalangkungannya entah gitu dan mereka sabar hiji bete mereka opat tah itu orang sesakeun itu nama jadi intina kieu pengentennya jadi orang mah ikhtiar ku ibadah ari anu ngeresakeun mah angin Gusti Allah gitu nu penting mah orang mah laksanakeun ibadah sarengan ku ilmu nah insyaallah gitu tapi optimisme kudu gitu roja mah kudu orang teh jadi harus punya obsesi dalam cek bahasa lagi nama kudu gaduh cita-cita gitu jadi ulah pesimis keur mah ibadah camplang teu make ilmuna cek urang teh aing wa teuing mun neraka meureun kitu nya nya pantes teu make ilmu mah da cek katerangan kitu sabab khairud dunya wal akhirah mal ilmi wa syarrud dunya mal jahli tuh sukses dunia jeung akhirat itu ku ilmu gitu jeung deui ruksakna dunia jeung akhirat itu ku kabodohan itunya namawi dituntut untuk pinter untuk ngerti faham terutama ibadah yakin kudu disarangan jeung ilmu nah nya namawi namanya opat sugana itu ke mengonang dari meureunnan tah gitu ieu mah nya tah gitu insyaallah pangenten patali waktu da sanes ceramah ieu nya da lamun teu dibatasi ku urang sadayana da beda deui hawana ning di sana kaos mah ngan moga-moga pangenten anu 7 rupi anu neme opat pentennya jadi nu kahiji teh pamimpin anu adil anu pro rakyat jadi anu bener-bener jadi hambana rakyat ketika rakyat aya kahayang laksanakeun lain ngajawara oh sia kudu ka aing nyemah sia lain kudu kitu pamimpin teh aya naon kahayang rakyat cek rakyat teh kumaha ya urang teh lir ibarat naon lirik ibarat pembantu pemerintah eta teh pimpinan teh pembantu kudu etan kadunungan sanu dununganna rakyat kitu ayeuna kitu tibalik teu wallahu alam tah kitu kudu kitu hiji tah matak pantes ku Allah dijamin bakal menang iuh-iuhan teh moga-moga para pamimpinnya jeung urang teh handap duka luhur teh sing janten para pamimpin anu adilnya orang doakeun ku urang nu kaduana budak ngora anu bener-bener ibadah khusyuk gitu nya walaupun nafsu emosional syahwat keur badag tapi bener-bener ibadah ka Gusti Allah teu pernah ninggalkeun salat nu katiluna jalmi anu zikir ka Allah kulisan jeung hatena anu kosong jauh ti batur misal tengah peuting warna suniam cenah batur mah keur sarare urang mah dianggo ibadah dianggo sujud syukur ka Allah
anggo maca shalawat istighfar sareng sejabina tuluy ngucur cisoca intina sieun ku siksa Allah ya Allah jiga kumaha mur kitu-kitunya gitu tah nu kaopatna nyaeta jalmi anu hatena cumantel ka masjid jadi lamun tos di masjid teh hoyong ka masjid deui gitunya ka emut we gitu sok sanaos teu akur jeung hawa nafsu teh kitu teh kecuali meur nya ti DKM teh kieu pokona mah sing sanu berjamaah pokona mah amplop 15.000 we tunggu deui teuing insyaallah teh berkah cenah itu contoh meurnan diundang ku tahlil sok ku tahlil mah aya teu sugan nepi ka subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ceuk nu tahlil teh punten bener bade euy Gus dikir Gus ngadua teh Gus Al-Fatihah geus Al-Fatihah cari cing keneh we geus rarate palebah mana ya ngabagikeun amplop ya tah naon sababna tuh sarimi jeung amplop atuh da tah ari aya pamancing mana kitu jigana teh kudu kitu kakarek jigana berhasil katanya tah kitu tah mugia painten nu 4 rupi sing janten inspirasi ka urang sadayana paintennya terutama harapan moga-moga we urang teh hoyong kenging ihuyuhan Allah Subhanahu wa taala sakitu nanti sakapehatur kirang nu hapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq walakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kau tonton subscribe, like and share.